Kiai baheula makula nosok di dongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba dihareup aya kitab mun nyaba kebenarannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jaki itu Kiai baheula mah Kiai kuari mah jang paranti nonton TV dihareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV Kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara tuh sia mah nyaho pan keur ngising ge nonton TV ngising nonton TV berarti kan rusak jasa ya rusak jasa Masya Allah tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya Hamzah fa amina ahlul qura Hamzah lil inkar lit taubih. Hei masyarakat Indonesia cak Allah ya cak Allah ulah ngarasa aman sia apa amina ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat-umat nu baraha heula ku bolon-bolon teuing sia eta takos itu ulah ta fa amina lil inkar atawa li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol teuing sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa ahli Balaraja ahli Curug ahli Sepatan ya disiksa ngan Cilongok aman sebab eueuh nu zina di Cilongok mah mantep nu mabok eueuh nu judi eueuh di Cilongok mah aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri ngan nyana di luar, jadi tetap diri mah diamankeun. Sebab di luar gitu. Paling goyang setik lah. Ya Allah ya Rob, sing hade urang ulah aman-aman ka hade. Ka hade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasul inkar ka Rasul disiksa. Atuh sarua atuh ku ari ge marukan kumaha. Ya Allah ya Rabb. Awa amina ahlul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli-ahli negara khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang kade ulang ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bae lah jasa sarua bae itu kiai awas ya tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab teu nurut ka Rasulna awas
awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah Yogyakarta peuting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deuleu tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah kade ulah ngarasa aman kusabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada dipersiapkan kumanehanana alat-alat berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikeun di luhur tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan ku ari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah emang iya hujan teh anu ngasil lain sia mah teh nyaho naon ditanya geus hujan entos kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh sabaraha miliar ku ari kerugian lain kerugian ieu nyeunan hujan nembakan hujan eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah deuk kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar sabaraha ratus hektar sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kaala telaan ku ari teh masyaallah tinggal aya karawang-karawangna doang geus lain tina cai hujan tina jatiluhur tina kiriman-kiriman kitu teu nyaho urang jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak di urang we di urang sadane bocor ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah rahasia Allah saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh nek kumaha deui rahasia Allah keur ditegur urang ku Allah sia de kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia wae ieu kakara teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya sugan aya kiai ayu urang tararobat can aya teu bae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu masya Allah karing hararese amat tuh urang lamun nyebut nurani ngeunaheun asup ka jero hate tamun nyebut birani si mbak itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hei ahli Cikupa ulah ngarasa aman hei Sepatan ulah ngarasa aman hei Tangerang seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna awamina ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya randa bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap cek bupati teu kudu dititah kiai teh mah aya randa diamankeun mah kabehan ulah nungguan lumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan
lantaran can aya tanda-tanda dek hujan menurut ahli palakan kadele tanda-tanda lamun dek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun dek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda dek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda dek hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat teu main-main malaikat memang main-main teu mun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet pratet 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 malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya ku aing blot atuh bahagia cilaka ujiannya emang kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceuk nya aing menungguan instruksi bae ceuk malaikat mendak mahasiswa di Bandung dari Bandung mempertanyakan ke dosennya Pak ya saya mau bertanya ada apa malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu membawa wahyu kepada para rasul ya sekarang kan rasulnya sudah tidak ada berarti dia pensiun yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa teka jawab ku dosen teka jawab ku dosen iya ya apa ya saudara saya oh hese terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung ku ari mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajawab ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu Yana nanya, kayak ya, saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan ku hari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh ku hari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu sakitu. Ngumpulkeun batu, jang naon jang meupeuhan sia. Ini tia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa da kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanna ieu. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cek kan. Malaikat Jibril teh ku ari ku bom, batu geus loba jasa duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge ye, saya teu percaya ka aing. Marah kiai ini. Tadi mah batuk bae ku ari teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpahkeun ku malaikat Jibril. Ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Ih kiai kolot juga gak amat cek eta. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul. Kakedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia ampun jaket balik sieun nya aing mal nanya deui ka nya aja kira aya aing aduh serem jasa teh kiai sakena ieu awa amina ahlul qura masyaallah tuh mantap ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna beuh
meyakinkan gitu kos gitu. Geus, tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingung nya ge. Aduh aing sakeuna teh. Datang deui teh mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakeuna. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana nggak geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lah, moal nanya deui geus aing mah. Ieu dibere ayatna ieu. Afa wa aminalul qura. Dua ayat. Afamilalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Awaminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara nu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud, tiupkeun angin instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidikna geus teu karena Allah karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teulis sia mahasiswa. Geus kula moal nanya di sabada sia, indit sia ka ditu. Diperdalam ku nya ieu ayat ieu bener, begitu diperdalam ceurignya. Dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru, kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana. Pendidikan formal anu nyana meunang kitu. Ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh. Moal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geussan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicieun mun di urang ki mau pasir eta teh sarjana hukum esa dipicieun ku nyana. Kasarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh. Masterna geus eueuh, eta ki mau pasir tanya ka ki mau pasir. Salah seorang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah, ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan Menteri Penerangan Harmoko datang ka manehanana. Terus diskusi jeung Harmoko, mantap Harmoko ku ari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat. Lamun Harmoko baheula jadi Menteri Penerangan, ditambah deui menteri luar biasa, ditambah deui menteri luar kebiasaan. Nyana geus embung ngawan aku hari. Geus tobat nya mah dipenta ku hari, dipenta. Komentar tentang Indonesia teu daek. Geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup keneh ku hari Harmoko ge. Enggak, saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehna sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko, tetap bungkem, sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser, bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi cenah kiai nang nyana, ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, soekeun sia ku aing. Hirup kene Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak.
Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu. Masya Allah, hebat jasa. Enggak sih nama. Kuari mau sajadah, sholat, boga perusahaan leletika, yang sakadar. Nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagaan lamun ahli negara wari brutal, moralna rarusak, kemudian tersadar, timimiti, anu ngageueuh di eta wilayah, kabupaten, bupati, jeung instansina, provinsi, gubernur, jeung seperangkatna, luhur RI 1, para kiaina, baik di MUI tingkat atas, MUI tingkat daerah, MUI tingkat kecamatan, tersadar, leuleuh kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah, ulah tenang-tenang atuh sia. Siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa. Ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan. Gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung. Geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung. Meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun jero na. Ieu geus teu bisa. Masya Allah. Lain lalagaan ya di urang teh panas sing hade tegoran ti Gusti Allah hujan hanya sekedar buatan jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur ieu mah teu hujan asli mah lain deui lamun tas hujan jukut jarara di harejo ieu mah teu kitu coba tetapi tetap urang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan, lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas, hujankeun ku aing, panas, hujankeun ku aing. Aing ge bisa nyeun hujan, aing ge bisa nembak hujan, aing ge bisa. Jah, cek Gusti Allah, dipanaskeun leuwih, mantep sia ku aing. Ye, sembarangan cek Gusti Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok, eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui. Tukangnya nasehatan Golkar sama kos gitu pak. Tilok bareres. Oh bener kan nasehatan anak. Masya Allah Karim. Nah iya ditegur ku Gusti Allah. Dele umat nu baheula. Dan nurut ka Rasulna siksa ku aing. Tidak menutup kemungkinan. Kuari dan nurut ka Rasul aing. Siksa ku aing. Ulah ngarasa aman sia. Nonton TV bae. Nonton film bae. SMS-an bae. HP-an bae sia. Dan lain-lain sebagainya. Terus korupsi. Terus maling. Terus zina. Terus mabok. Dan lain-lain sebagainya delekeun ku aing mun teu beurang penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli negara karena panyandupaya Allah yakni istidrajuhu karena penyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kenikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara saja loba kenikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kenikmatan sehat kenikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa urang digali dihandap timbul emas digali dihandap timbul logam digali dihandap batu ambalaya geus puguh di Garut tiba heula ge aya batu-batu Garut kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo unggul saingan jeung Jamrud lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus ngenclong bagus batu Garut seimbang jeung Jamrud baheula ku ari manu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah
dikeluarkeun deui di ditu di Medan Batu Bacan, dikeluarkeun deui di Aceh Batu Giok, dikeluarkeun deui ti berbagai daerah. Masya Allah, batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas, baheula mangan cikotok doang, ku ari mah di Palembang timbul emas, di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya. Geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu. Lain lalagaan emas mah lulu. Emas tono tah mah. Logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi, lamun urang ningali pabrik besi baja di koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi, datang kanu jadi direkturna, datang kanu jadi bosna urang Australia, urang luar negeri, urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa. Masya Allah karim, geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar, anu dibawaan ku Amerika, urang mangan sakadar memandang, dipuatkeun ka kapal, diproduksi di urang, diproduksi di kapal, gelenyeng dibawa ka ditu. Urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang. Nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika. Nu urang teh lain nagaranya, nagara nu urang barang pajak terus-terusan. Ketika urang teu mayar pajak marahnya anak. Tetapi keuntungan anak lain dipake ngabangun bangsa jeung nagara, hanya nyana doang. Ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi, henteu. Kanyawan teu korupsina nya nama kempleng. Henteu nya nama. Atuh gendutan Haji Pendi ja. Nya nama. Iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun. Apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Allah disungkun naik jabatan tadina jadi staf, kuari naik jadi camat, pindahkeun deui ku Pak Bupati, langsung naik jadi sekda, langsung naik deui, bahkan bisa jadi bupati, bisa naik jadi gubernur. Eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah. Naik jadi menteri, naik jadi RS. Awas, panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae. Ketika disungkun ku Gusti Allah, usaha ieu maju, usaha ieu maju, usaha ieu maju. Wow, jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia, urang teh bagian anu kesekianana. Weh, luar biasa panyungkun ti Gusti Allah. Leletikanana urang dagang, nu tadina mah biasa bae, ku ari barada maju, panyungkun ti Gusti Allah. Pake ibadah, nurut ka Kangjeng Rasul. Henteu nurut, siksa bakal datang. Ketika urang dibere awak sehat, kurang dipake muyah maye, lalagaan, heureuyan, pake maksiat ka Gusti Allah, disungkun ku Allah. Dah, cek nya aing teu naon. Awak aing dipake maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah. Deleukeun sakedeung deui, panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut, diganti ku siksa. Sing deui lain lalagaan. Nah, nu mantak ditegur ku Gusti Allah, afa aminum makrullah. Apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat? Awas, bakal dibere siksa sekaligus kade. Fala ya'manu makrullah, teu ngarasa aman kana siksa Allah, teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum-kaum anu rugi. Jelema nu ngarasa aman, jelema rugi. Jelema nu ngarasa tenang, jelema rugi. Jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang bae, awas siksa ku Gusti Allah, baik siksa perorangan atawa siksa keluarga atawa siksa sakemplok daerah atawa siksa secara nasional. Awas sing ada. Ngeulah urang ditita babalik ka Gusti Allah, sanajan pamarentah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat. Wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang, besi aya nu judi tegor, besi aya nu maling tegor. Kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun, kaum anu rugi. Masyaallah. Kadituna bakal aya pertanyaan deui, awalam yahdilil ladzina wallahu a'lam.